medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia prawira harita oge sami kapangaruhan ku serat anu ditulis ku Laraswati ngeunaan kejadian anu dicaritakeun dina waktu katukang ku Nilamsari ka Laraswati anu sok padahal eta jijieuna Nilamsari hungkul tapi geuningan pangaruhna ageung pisan boh ka Laraswati sareng ka prawira urang lajengkeun kumaha salajengna lalampahan si Konceleng dina si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Sarasvati kasangakeun kanggo sadayana. Wargi Dahlia ngadenge nu keur guntreng ngobrol antara salaki najeng Amuna Wangsi Arumsari anu keur saret tibrate jadi hudang terus ngadedengekeun kaget anu lain dikieuna Arumsari ngadenge caritaan prawira anu jadi salakina bet ambek ka si Konceleng kajurung ku hate anu panasaran Arumsari terus datang nyampeurkeun ningali Arumsari datang nyampeurkeun harita prawira jadi beuki ka hudang amarahna ke aya naon ieu teh Kang Prawira bet ambek ka Kang Konceleng sagarupa geuningan abdi kaget ya naon masalahna ieu teh Kang prawira neuteup seukeut ka Arumsari tetepan anu ngandung geter amarah teu lila terus nyarita Akang ayeuna geus teu nganggap deui guru kanu ngaran si Konceleng Arum oge tetela ngabohongan Akang henteu terus terang anu sabenerna upama salila ieu boga rahasia pribadi bener-bener teu ngajenan kanu jadi salaki Bandungan ku Arumsari si Konceleng aya datang ka dieu Akang geus moal neuneun deui rasa hormat ka manehna Amuna Wangsi oge milu mairan caritaan bet sarua deui kurang tinimangan mihak ka prawira Ambu memang teu nyangka kitu kalakuanana geuningan Jang Konceleng teh Nyai. Upama seug nyaho ti baheula mah. Beureunan ku ambu oge moal make jeung di aku dulur sagala rupa. Sabab tindakan anu dilakukeunana jelas mangrupa tindakan anu teu pantes dilakukeun ku jalma anu ngarti kana ajeun-ajeun manusia anu sabenerna. Si horengan ukur ngomong hungkul lamun kitu mah Jang Konceleng teh meureunan. Arumsari begitu ngarti bagi paneutupna ka Amuna Wangsi jeung prawira anu jadi salakina teu lila terus nyarita deui abdi
tengartos ambu. Nah kasalahan naon kitu anu dilakukan ku Kang Konceleng teh. Mugi abdi dipasihan terang ambu. Bet arane sareng mata kaget ya teh. Cik. Tacan oge Prawira jeung Amuna Wangsi ngajawab harita katingali ku Prawira si Konceleng keur lempang di buruan imah rek manggihan Prawira sabab Laraswati suwung eueuh di imah. Sampurasun, ye Prawira aya. Ceuk si Konceleng. Prawira gancang mukakeun panto imah. Beungeutna katingali kereng lantaran ambek. Terus nyarita dina sikap anu kasar. Ti semet ayeuna eueuh hubungan antara guru jeung murid. Terus terang teu nyangka sacongo buuk samerang nyamuk. Upama anu ngaran si Konceleng teh boga rahasia anu mangrupa tindakan hiji jalma anu teu tanggung jawab. Bet asa katipu jeung dibobodo kaya kieu mah. Si Konceleng kerung kaget meureunana lantaran Prawira jol ambek saperti kitu bari teu puguh masalahna. Kelanan ye. Ya teh aya naon? Akang jadi kaget jeung teu ngarti ya teh. Kunaon ya teh puguh jog jol ambak we ka akang. Ya masalah naon ya teh ye cek. Teu kudu nanya ke naon sababna. Leuwih hade baca ieu surat ti Laraswati. Ku cara ngabaca ieu surat angtu bakal jelas sagala rupana. Amuna Wangsi datang nyamperkeun ka dinya. Si Konceleng narima surat ti Prawira, tacan oge surat dibaca, Amuna Wangsi kadenge harita nyarita. Ari ambu mah kun teu nyangka ieu teh Jang Konceleng. Dalah upama seug nyaho ti baretona mah. Ambu oge moal make jeung aku dulur sagala rupa meureunnan. Prawira anu memang masih kene nafsu harita nyarita deui. Leuwih hade ayeuna mah tinggalkeun ieu lembur. Di antara urang geus eueuh hubungan antara guru jeung murid. Anu jelas kuring geus teu hayang kacicingan ku jalma anu boga lambaran kahirupan sacara pribadi saperti kitu. Yang sara awewe anu teu boga dosa. Anak kitu mah anu ngaran si Konceleng teh ngaon ukur seungit kaluar wungkul ngaranna. Sabab dina seuh-seuhana mah tetela sacara pribadi mah eueuh hormateun jeung ajeunna geuningan. Si Konceleng begitu ngarti. Terus maca eusi surat ti Laraswati. Si Konceleng ngahuleng ngaraga meneng. Keur kitu datang Arumsari terus milu ngomong ditujukeun ka Prawira anu jadi salakina. Ulah kapangaruhan Kang Prawira. Ari kedahna mah Kang Prawira teh ulah waka jol ngambek ka Kang Konceleng. Abdi teu panuju ku tindakan Kang Prawira. Prawira muncereng ka Arumsari teu lila terus nyarita deui dina sikapna anu galak. Teu kudu ngamang menangkeun jalma anu geus jelas salah Arum. Atawa memang lantaran ngarasa geus ngabohongan jeung ngabobodo ka akang. Terus ayeuna rek menangkeun ka si Konceleng. Teu kudu pipilueun. Kumaha geus jelas kabaca ku anjeun eusi eta surat. Si Konceleng ngarenghap narik napas panjang. Delila terus nyarita sikapna tetep tenang. Ieu Prawira akang menta ulah waka jol ambek. Setiap masalah bisa dibereskeun upama dina kaayaan anu tenang. Cukup kuring terus terang memang teu bisa tenang. Sabab salila ieu ngan ukur dibobodo jeung dibohongan ku anjeun. Ngaran jeung pangarti mah memang pada muji ku batur. Tapi dina kanyataan saperti kieu mah eueuh ti dituna upama kuring kudu boga guru saperti kitu kalakuanana. Leuwih hade ayeuna mah tinggalkeun lembur Mekarjati. Kuring moal make kudu ngarasa nineung atawa leungiteun ku jalma saperti anjeun anu geus jelas nyedem rahasia anu tetela sakitu kotorna geuningan. Leuwih hade tong aya deui di dieu indit tinggalkeun ieu lembur. Si Konceleng ngarahuh jero hatena.
Malah bet aya nu nyereset perih kana hatena ningali sikap jeung ngadenge caritaan anu jadi muridna saperti kitu. Anu sok padahal kaayaan atau ka prawira teh estu lain pepulasan kanyaahna. Henteu sirikna jiwa ragana ditandonkeun demi kasalamatan anu jadi muridna jeung kulawargana. Si konceleng oge jalma biasa anu tangtu be bisa kasinggung hatena jeung nyerieun hatena. Ningali kaayaan saperti kitu Arumsari barontak hatena. Hatena temikeun upama si konceleng dihina seperti kitu ku salakina. Bari jeung Rembai Cipanon Arumsari neuteub anteb ka prawira anu jadi salakina terus nyarita dumareuda. Prawira sing eling Kang. Nah aku naon bet paning ngahina sareng musir seperti kitu ka Kang Konceleng. Naon dosa sareng kasalahan Kang Konceleng teh. Emut sing sadar Kang Prawira. Prawira ngajewang surat anu aya dina leungeun si konceleng. Kalawan kasar suratnya dibikeun ka Arumsari bari nyarita. Ulah waka ngameunangkeun jalma anu geus karuhan boga dosa jeung kasalahan. Tah, baca ieu surat. Sok baca. Ting tenget kaynya. Bari dibarung ku leungeun anu ngageleter sarta hate anu ngageter. Arumsari terus maca isi surat. Sedangkan si konceleng kadenge harita nyarita deui lalaunan. Ya, hari tetep jeung keukeuh ieu prawira percaya kana isi surat mah teu naon. Akang memang rumasa jadi jalma nu sangsara anu teu boga lemur matuh banjar karang panidangan. Tapi akang oge boga keneh ajen diri. Bet moal genah upama maksakeun maneh aya di dieu, upama memang geus diusir mah. Prawira kalah kabeki amekeun sigana teh. Harita terus ngomong deui sorot panonna semu hurung lantaran pangaruh amarahna. Geus teu kudu loba omong ayeuna mah. Buktina geus aya dina eta surat. Henteu kudu ngabantah jeung ngabela diri. Pokona teh semet ayeuna ka hareup eueuh deui hubungan naon-naon di antara urang duaan. Pegat semet ieu hubungan urang. Leuwih hade buru-buru tinggalkeun ieu lembur. Kuring memang wajar ngusir ka jalma anu bakal ngotoran ka ieu lembur. Intit anjeun konceleng. Prawira geus lali di temah wadi. Sikep jeung caritaanana geus teu make deui tinimbangan. Arumsari anu geus beres maca isi surat katingali harita jadi sepapias paroman beungeutna. Ngareret ka prawira terus harita nyarita di barung jeung Cipanon anu maseuhan dua pipina. Prawira, iya surat ente bener Kang. Kang Prawira ulah ngahina ka Kang Konceleng. Jempe Arum, cicing geus teu kudu pipilueun deui. Di mana-mana oge moal aya bangsat anu ngaku. Kangaranan rahasia kagorengan mas anu daek nyaritakeun sacara terus terang jeung jujur atuh. Anjeun anu ngaran si Konceleng gancang tinggalkeun ieu tempat. Geura tinggalkeun ieu lembur. Kuring salaku pupuh di ieu lembur teu sudi kacicingan ku jalma saperti anjeun. Ayo, geura indit anjeun Konceleng. Aya anu nyentuk jeung nyeri perih karasana kana hate si Konceleng waktu harita. Tapi si Konceleng gancang sadar kana kaayaan. Ya naon rupa anu ayeuna keur disinghareupan mangrupa cobaan anu kudu bisa disinghareupan ku dirina. Ieu mangga atuh. Nuhun ye prawira. Ku akang katarima kanyaah jeung perhatian ti ieu prawira. Ngan sakitu anu dilisankeun ku si Konceleng, anu saterusna medal sila ninggalkeun imahna prawira. Arumsari rek ngahalangan harita dijewang leungeunna ku prawira bari nyarita. Cicing Arumsari, si prawira wajar ngalakukeun tindakan seperti kieu. Nu ngaran si Konceleng memang sakuduna teu aya di tempat urang. Masih keneh untung akang teu ngayakeun tindakan anu kasar oge. Puguh oge memang melang jeung hayang ngabela ka jalma anu kungsi neuneun kanya.
Prawira. Anjeun. Nyarita geus teu make di pikiran jeung perasaan. Nu aya dina surat ieu teu bener. Sing sadar, sing eling Kang Prawira. Tindakan Kang Prawira teh salah, Kang. Tindakan Kang Prawira teh make tinimbangan. Cicing anjeun Arum, lamun teu ningali kana beuteng anu beureuyeng, duka kumaha tindakan nu bakal dilakukeun ku Akang. Beunggeus ayeuna memontong milu ngomong cicing Arum. Arum sari lumpat ka jero enggona. Bluk nyuuh dina luhur bantal bari terus ceurik kanyanyerian. Caturkeun si Koncleng lempang asa teu napak. Teu nyangka ti anggalna malah henteu ngimpi acan paribasana. Upama dina poe eta bakal meunang cocoba anu sakitu beratna. Anu jadi murid anu dipikanya sanyana ayeuna geus ngusir dirina. Ngluk tungkul dibarengan ku hate anu sedih. Harita si Koncleng lunta ninggalkeun lembur Mekarjati. Nilam Sari lantaran cintana jeung nyeri hate tega ngalakukeun tindakan ngahasut jeung mangaruhan Laraswati anu akhirna nepikeun ka kitu balukarna. Si Koncleng terus ngalengkahkeun sukuna bari henteu puguh anu rek dijujuk. Tujuan anu utama taya deui kajabati indit ti lembur Mekarjati sabab Prawira geus nangtukeun sikepna nuduh ka dirina. Wargi Dahlia, urang tinggalkeun heula kaayaan si Koncleng. Caturkeun di tempat sejen, Ki Buyut Karang jadi jalma anu tanpa daksa. Sapasang leungeuna masih keneh ngulapes potong semet sambungan sikuna. Masih keneh karasa kanyeri anu pikeun Ki Buyut Karang mah eueuh di jalma anu geus ngaruksak cita-cita jeung kahayangna samalah mah. Dirina nepikeun ka kitu teh kajaba si Koncleng anu jadi pokalna. Di tempat padumukanana Ki Buyut Karang ngarasakeun kasimpe hate. Teu bisa deui ngagulkeun pangartina ayeuna mah. Ku ayana sapasang leungeunna saperti kitu, ilmu silat seolah-olah geus teu bisa digunakeun deui. Ngan geus kitu be meureunan kuduna. Dina kaayaan ti poe ka poe loba hulang-hulang jentul bari jeung ngalamun. Hiji waktu aya jajaka gagah anu meh sapantar jeung si Bujang Garang datang nepungan ka Ki Buyut Karang. Malah nilik dina keuretan beungeut mah betsa gambar jeung si Bujang Garang. Eta jajaka teh nepungan Ki Buyut Karang terus ngawanohkeun diri bari nerangkeun maksud kadatanganana. Nah bener gitu. Ieu anu katelah Ki Buyut Karang bae. Kuring menang beja di dieu aya jago kolot anu bisa sagalanya ho. Anu batak kuring datang ka dieu. Wasta katelah mah kuring teh si Bujang Sancang. Memang wadalan ti Guha Sancang. Datang ka dia jelas boga maksud anu tangtu.
Ki Buyut Karang netep antep kasih Jajaka anu ngakukeun ngaran si Bujang Sancang. Bet jadi ras inget kasih Bujang Garang. Terus Ki Buyut Karang harita cumarita. Memang benar dewek Ki Buyut Karang Jang. Naon anu rek ditanyakeun teh? Terus terang kuring teh keur neneangan anu jadi adik. Pangawakan jeung kaayananan teu jauh seperti kuring kieu. Geus lila pipisahan ti sabrang prak kuring indit ka Guha Sancang. Nepikeun ka ayeuna can panggih deui ya teh. Sugan ari Ki Buyut Karang mah jago kolot anu sagala rupanya bisa meureunan. Upama kuring menta pituduh di mana ayeuna ayana adik kuring si Bujang Garang gitu maksud teh. Jadi kuring rek menta pituduh. Ki Buyut Karang ungut-ungutan. Asarada kaubaran hatena. Sabab tetela Jajaka anyar pinanggih teh keur neneangan adikna nyata si Bujang Garang. Nurutkeun jalan pikiran Ki Buyut Karang jeung nilik kana kaayanana. Jelas si Bujang Sancang memang nyidem tanaga jeung pangarti anu teu bisa dianggap enteng. Jadi anu keur diteteangan teh saha gitu. Adik kuring. Si Bujang Garang katalah nama ki. Hanjakal pisan Jang. Hanjakal. Jadi sekarang dewek malah kungsi babarengan jeung si Bujang Garang mangsa nying hareupan hiji jago anu dina waktu ayeuna memang susah pikeunangan tandinganna. Si Bujang Sancang katingali curing ngahak kadenge Ki Buyut Karang nyahueun kanu jadi adikna. Kungsi babarengan. Ya kabeneran atuh ari kitu mah. Kabeneran. Tadi mana tuh ayeuna adik kuring teh ki? Di mana? Nu banyak jeung dewek oke tadi oke kumaha. Hanjakal. Dewek jeung si Bujang Garang teh kawilang balad euy. Babarengan jeung hareupan jago anyar anu ngaran si Konceleng. Coba be ayeuna perhatikeun ku Ujang. Da ieu leungeun dewek duanana. Iya dua lengan dewek nepikeun ka ayeuna teu bisa digerakkeun lantaran dipotongkeun ku si Konceleng euy. Tading tempat. Si Bujang Sancang merhatikeun kana lebah dua leungeun Ki Buyut Karang anu memang teu bisa digerakkeun. Jadi adik kuring si Bujang Garang kumaha ieu teh nasibna Ki Buyut? Coba gancang bejakeun ka kuring ieu teh kumaha nasibna? Ki Buyut nyerengeh seuri jero hatena. Sanajan dirina geus moal mampu maleskan nyeri kasih Konceleng saha nu nyaho. Si Bujang Sancang boga kamampuhan pikeun ngala jiwa si Konceleng. Aing bisa maledog nginjem leungeun gaya kieu mah ieu. Ieu lanceuk da si Bujang Garang kudu dimangpaatkeun ku diri aing. Kudu ngareka carita ieu mah. Sangkan ieu si Bujang Sancang bales pati ka si Konceleng. Ningali Ki Buyut Karang kalah kangahuleng, si Bujang Sancang jadi penasaran. Harita gancang nyarita deui ditujukeun ka Ki Buyut Karang. Coba gancang bejakeun kumaha kaayaan adik kuring dina waktu ayeuna Ki Buyut. Oge di mana ayeuna aya na adik kuring si Bujang Garang. Cik. Ki Buyut Karang ngarenghap narik napas panjang. Teu lila terus nyarita deui. Para mana ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Nu banyak Jang euy. Lebah dieu nyarina hate dewek. Si Bujang Garang nu babarengan jeung dewek ngalawan si Konceleng. Geus teu bisa katulungan deui jiwana. Si Bujang Garang ajal ku leungeun si Konceleng. Sedangkan dewek jadi tanpa daksa saumur-umur.
Jadi di teangan kemana oge geus moal bisa kapanggih. Sabab si bujang garang geus ajal kuleungeun si Konceleng euy. Uguh be si bujang sancang kaget anu lain di kieu ngadenge caritaan Ki Buyut Karang saperti kitu. Mirang sajongjongan mah si bujang sancang teu cumarita. Hatena kebek ku kaget. Nu bener anjeun nyarita ti Ki Buyut Karang. Nu bener ieu teh. Nu bener. Ye keur naon dewek jijieuna euy. Anu jelas anajan di teteangan ka mana oge moal panggih. Si bujang garang memang patak watir guna si benah. Sirana oge nepikeun ka bencar ku si Konceleng euy. Rep geuneuh rai pias beungeut si bujang sancang waktu harita. Kahudang amarahna, sorot panona semuhurung, tetep seukeut ka Ki Buyut Karang, kelila terus nyarita. Jadi anu geus ngalat jiwa adik kuring teh jalma anu ngaran si Konceleng. Setan alas. Lamun kitu mah kuring kudu males pati ka mangkluk anu ngaran si Konceleng. Di mana dumuk matuh eta jalma anu ngaran si Konceleng ye Ki? Jo langsung ambek be si bujang sancang. Kelila terus nyarita. Tapi ulah gagabah jeung anggap enteng bujang sancang. Siapa jelema anu ngaran si Konceleng lain enteng-enteng pangartina. Gawilang jago anyar anu geus boga ngaran. Geus loba jalma anu eleh jajaten ku manehna. Jeung kurang-kurang anu ajal ku leungeun manehna kaasup Adi Andika. Nyata si bujang garang. Si bujang sancang moal make kudu sieun ku jago anyar seperti si Konceleng. Artina kuring neuleuman ilmu di gua sancang. Upama dina waktu males pati ka jalma anu geus kalah jiwa anu jadi adi teu mampu. Bejakeun ka kuring Ki Buyut Karang. Di mana matuh dumukna? Di mana cicingna si Konceleng? Sanajan aya ditungtung mega paribasana. Kuring tang tu bakal dipanggihan. Ngenyaan dumuk tempat nama si Konceleng teh matuh di lembur Mekarjati. Ngenyaan eta lembur geus loba anu nyahoeun. Tanyakeun lembur Mekarjati jeung ngaran si Konceleng oge moal aya nu bireuk geura. Jadi ku ayana kitu kudu susah andangan anu ngaran si Konceleng mah. Ngan dewek ngabejaan sakali deui. Ulah asa-asa dina ngalakukeun tindakan. Ketrukeun sakabeh pangarati dina mangsa nyinghareupan si Konceleng. Perenan jiwana geus ulah dibere deui ampun. Gardi. Si bujang sancang ungeuk bari terus nyarita deui. Kaharti Ki Buyut. Kuring moal make jeung loba deui tinimbangan pokona mah. Utang pati bayar pati, utang jiwa bayar jiwa. Si Konceleng kudu paeh ku leungeun kuring. Eueuh deui ampun pikeun jalma saperti kitu. Anu bajak. Gerateangan be ayeuna mah jalma anu ngaran si Konceleng. Geus ulah dibere deui kasempatan pikeun ngomong ngaler ngidul. Sabab si Konceleng beuki pisan kana ngomong teh. Jadi dina waktuna panggil langsung paehan. Kudu sat-sat. Geus ulah dibere deui omer. Sanggeusna meunang katerangan seperti kitu mah ti Ki Buyut Karang, si bujang sancang harita terus indit ninggalkeun eta patempatan pikeun neangan jalma nu ngaran si Konceleng. Hatena ngagugudug ku nafsu hayang buru-buru bisa panggih jeung anu ngaran si Konceleng. Waktos nawargi geuningan parantos teu nyekapan deui wae. Tos pepet kata buh opat kada dipungkas deui serial si Konceleng dinten ieu kada ditunda deui insyaallah. Enjing urang lajengkeun deui urang hanca deui sakedik-sakedik kumaha salajengna lampahan si Konceleng anu parantos ditundung keuna ku pitenahna Tini Lamsari. Sareng kumaha lalampahan si bujang sancang nu milarian si Konceleng sejam males kanyeri ka si Konceleng. Insyaallah anjing orang
hancadainya. Atau dinten ieu sim kuring punten meri undur pamit aturun kana sang rakatosana punten samana kelepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgapnya Dahlia perunggah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.